Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Satu acana sim kuring neraskeun hanca carita. Tong hilap kanu teu acan subscribe, sumangga di subscribe. Kan watosna ngaturkeun rebu-rebu nuhulak saketika bingahan. Pangpangna kanggo wargi-wargi anu bariasa ngotretkeun komentarna hatur nuhun katampi kalayan kabingahannya. Sanesna naon mitra upami ngotretkeun komentarna teh janten urang teh tiasa leuwih wanohnya. Sareng terang, oh si ibu ieu teh ti palihan dieu, oh si ibu teh ti palihan dieu, ti palihan ditu. Kitu mitranya. Lan kaduana etang-etang kanggo nyemangetan sim kuring dina medar ieu carita kitu tanya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda. Pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana kadarja katutua urang baturna anu mana harita rek ngarampok nanging gagal kulantaran diudag-udag ku warga nu aya di eta lemburnya. Anu akhirna mutuskeun yen maranehna rek baralik di ka lemburna. Nanging urang tunda heula caritaan darja. Tangtu kaharep bakal kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun deui kayaan di lembur Cibodas. Kasugri kaum dangu. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kayaan di lembur Cibodas. Aya kana sababaraha bulan kayaan lembur teh aman jeung tentrem eueuh anu matak pikariweuheun. Da puguh jalma anu sok nyieun kaonarana geus lila eueuh di dinya. Akhirna nincak kana hiji poe. Harita teh wanci pasosore. Malah mah geus rek maju kaburit. Langit angkeup kawas anu rek turun hujan, tatangkalan pating aroyag katebak ku angin. Urang lembur Cibodas ampir sakabehna geus araya di jero imahna sewang-sewangan, ngumpul ngariung jeung kulawargana. Dina kayaan kitu. Di sisi lembur belah wetan aya mobil sedan beureum anu keur maju lalaunan. Kawasna mah rek asup ka jero lembur. Anu nyupirana saurang mojang geulis anu can kanyahoan saha-sahana. Da puguh kakara harita nincak ka lembur eta. Tapi lamun nurutkeun dina dangdanana eta mojang teh moal salah. Geus pasti mojang wedalan kota anu hade wanda hade rupa ceuk cohagna mah eueuh cawadeuna. Nah bener ieu kitu anu disebut lembur Cibodas teh. Tapi dah cenah nya ka dieu jalana ceuk jalma anu tadi nuduhkeun mah. Tapi nah can katempo aya imah hiji-hiji acan. Moal kitu salah jalan. Tapi asa piraku lamun salah mah. Da ciri-cirina mah akur jeung anu disebutkeun. Ceuk eta mojang sajeroning nyupirana teh panonna teu weleh bari rarat-reret ditenan kayan di eta tempat. Anu katempona menitari iseun eueuh jalma saurang urang acan. Sabot keur jongjon nyupiran teu pupuguh ujug-ujug pes mesin mobil teh beut pareum. Reg eureun pas pisan di palebah kebon awi anu rada harieum ti dinya mah.
Aya nah kunaon mobil teh teu pupuguh ujuk-ujuk parem. Eta Mojang ngagerendeng ngomong sorangan bari terus ngahirupan deui mobilna. Tapi aneh mitra, si mobil teh teu daek hirup, samalah nepi ka meunang sababaraha kali terus dicobaan dihirupan. Tapi keukeuh mobil teh teu daek hirup. Kunaonnya mobil teh teu daek hirup. Nah aya anu ruksak kitu mesinna. Tapi asa piraku da mobil teh anyar keneh meulina oge. Meureun beak bensinna kitu. Tapi asa mah nya da tadi teh bensinna oge dipinuhan. Piraku ari geus beak onaman. Peu sok aya-aya wae ari taheun teh. Ceuk eta Mojang terus ngahuleng sorangan di jero mobil. Geus kitu nya tuluy mobil teh dihirupan deui, tapi tete lah angger bae kawas tadi mobil teh teu daek hirup. Nya kulantaran kitu antukna mah eta Mojang teh terus mukakeun panto mobil. Jeru turun koreleng ka hareup maksudna mah rek mariksa mesin mobilna. Sabab bisi aya karuksakan, nya terus dibuka bari dititenan apik pisan. Duh nah naon anu ruksakna ieu mobil teh. Hanjakal pisan teu ngarti kana masalah kieu mah. Lantaran aing mah lain montir. Ya kudu kumaha di geus kieu. Jeung deui meuni eueuh jalma saurang-urang acan. Ya kudu kasaha minta tulung. Jelas matak bingung lamun kieu mah. Eta Mojang ngomong deui sorangan bari melong kana mesin mobil. Bareng jeung kitu, buri nyai jeruger. Kilat ngaburi nyai dibarengan ku sora gelap anu ngageleger. Nya puguh atuh eta Mojang teh meuni ngagurubug da puguh reuwas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti meuni reuwas. Duh kawasna mah rek hujan gede ieu teh. Terus kumaha pipeutaeun aing mangkaning mobil mogok sedengkeun aing di tempat anu sarupa kieu. Ceuk eta Mojang bari jeung luak lieu ka kenca jeung ka katuhu, nya sugan bae aya jalma sejen anu ngulampreng kalebah dinya. Tapi hanjakal urang lembur teh harita mah eueuh anu ngulampreng saurang-urang acan. Puruluk hujan turun hiuk angin ngagelebug mata keueung. Geus kitu brug mesin mobil teh ditutupan deui da puguh bisi kaasupan cai. Bareng jeung kitu, ditukangeun kadenge aya sora saurang awewe anu ngomong sareta nanya ka eta Mojang. Nuju da manaon neng? Ceuk sora awewe anu harita nanya. Gebeg atuh eta Mojang teh reuwas sareta gilek mali ka tukang. Breh katempo di dinya geus nyampak saurang awewe geulis anu make rok bodas. Bukna panjang ngarumbai ririaban katebak angin. Nya kitu deui bajuna oge kekelebetan. Ari leungeunna nyeklan payung hideung da puguh harita teh geus mimiti turun hujan. Nya keur sakedapan mah eta Mojang teh kalah olohok bangun anu kaget lantaran eta awewe teh teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug jeleg weh aya ditukageun sareta teu kadenge lengkah sukuna. Neng, kunaon meuni ngahuleng? Rupina salira teh reuwas nya. Hapunten pisan nya. Manawi teh neng moal kaget sapertos kitu. Eta Mojang ngomong deui malah mah bari jeung imut meuni manis. Nempo kitu eta Mojang rumenghap narik napas. Karuasna ayeuna mah rada ngurangan. Laras pisan abdi teh ngaraos reuwas. Margi salira teh sumpingna teu kauninga ku abdi. Kanyahoan terang aya pengkeren we da puguh ti tadi mah di dieu teh teu aya sasaha. Walon eta Mojang bari melong kana rupa eta awewe. Anu katempona meuni geulis samalah dina jero hatena manehna muji kana kageulisana. Anu memang kawasna sanajan di kota oge bakal hese neangan pikeun tandingna. Oh, panginten atuh pami kitu mangaraos kaget. Margi tadi salira teh nuju anteng mayunan mobil. Tangtos teu kauninga lamun kadi aya anu dongkap. Nanging kunaon mobil salira teh mogok? Sumuhun. Laras mobil abdi teh teu pupuguh pas ngalangkung ka pali dieu ujug-ujug pes bae mesin teh parem. Teteh pami di dieu teh di pali mananya? Anu aya bengkel mobil? Eta Mojang nanyakeun bengkel mobil anu deukeut ka tempat eta.
Duh hawa tos teuing kumaha atuh da pami di lembur ieu mah. Teu aya bengkel mobil. Aya oge tebih tuh pali ditu tos caket ka jalan raya. Awewe anu make baju rok bodas nunjuk ke belah kulon. Bareng jeung kitu, paralak hujan teh beuki gede. Serog si awewe anu mawa payung teh ngadeuketan ka eta mojang malah mah terus di payungan. Atuh jadi ngarendeng duaan. Neng, hujan langkung ageng kumaha pami ayeuna mah ngiring heula karorompok bari ngantosan raatna hujan. Margi pami nyalira di dieu mah teu aya sasaha. Sajabiti kitu sakedap deui oge tangtos bakal poek. Margi tos majeng kaburit ieu teh. Kumaha pami kitu keresa tanapi henteu. Ceuk eta awewe anu make baju rok bodas harita ngajak ka imahna. Ngadenge kitu eta mojang keur sakedapan mangahuleng kawas anu keur mikir pilampaheun. Naha mending milu heula ka imah eta awewe atawa mending cicing bae di dinya nungguan mobil. Da puguh melang ari kudu ditinggalkeun di tempat eta mah. Teteh. Saupamina abdi ngiring ka bumi nah kinten-kintena teu janten ngerepotkeun ka salira. Samemeh narima kana pangajakna eta mojang tumanya heula. Da puguh ari milu ka imah batur mah bisi mata ngariweuhkeun kanu bogana. Nya henteu atuh Neng matak teteh ngajak oge. Tangtos moal matak janten repot. Samalimah teteh ngaraos binga pami salira kersa mah. Nya supados aya anu ngarencangan ngobrol. Ceuk eta awewe anu make baju rok bodas katara bangun anu bungaheun. Sumuhun mangga saupami salira teu ngaraos repot mah. Hilap deui apan urang teh teu acan kangtos kenalan. Pami salira saha jenengan? Eta mojang kota teh nanyakeun ngaran awewe anu aya hareupeun. Oh, leres Neng urang teh teu acan kantos kenalan. Pami teteh mah katelah teh Utari di lembur ieu mah. Pami salira saha? Rupina Neng mah mojang ti kota. Margi asa nembean ninggal ayeuna. Awewe anu ngaku ngaran Utari harita tumanya bari neuteup. Oh, wasta abdi mah Kartika. Kawit di Bandung caket pisan ka alun-alun. Tah pami rorompok abdi mah di pengkeren Masjid Agung. Ceuk eta mojang anu ngaran Kartika ngajelaskeun alamat imahna di Bandung. Raos atunya pami janten urang kota mah. Margi kayaan di kota matang tos benten sareng di pilemburan. Sami bae teteh di mana oge. Ngan benten sote pami di kota mah seueur kandaraan sareng seueur tempat hiburan. Nanging da abdi mah tos bosen calik di kota teh. Pami tiasa mah hoyong ngalih ka kampung. Kartika ngajawab bari imut ka Utari anu keur melong. Hayu atuh Neng urang karorompok teh ya. Bari ngantosan raatna hujan. Utari harita ngajak indit ti dinya. Da puguh hujan teh kalah beuki kerap. Nya mangga atuh pami kitu mah. Nanging pami mobil di kantun di dieu. Nah moal sawios-wios kitu. Sawios mobil mah da moal kunanaon. Margi di lembur ieu mah aman. Bung kunci we atuh pantona cing pageuh. Oh, nya muhun atuh ke sakedap urang kunci heula. Koloyong Kartika kagigireun mobil sarta dibuka pantona. Gap kana tas leutik terus disolendang. Geus kitu brug panto mobil teh ditutupkeun deui terus dikunci meuli pageuh. Bral duanana harita laleumpang. Ngarendeng sapayung duaan. Da puguh kaayaan teh keur hujan girimi sarta hawa oge karasa nyelecep tiis. Beras ka jalan anu rada heureut terus kebat maju ka belah wetan. Kasugri kaum dangu. Sapanjang jalan Utari jeung Kartika duanana anteng guntreng ngarobrol kawas anu geus akrab. Sok padahal maranehna kakara tepung harita. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Gok kahiji imah anu leutik campernik. Ari tempatna nyang hareup ka tengah talaga. Di sisi belah katuhu aya tangkal caringin gede dauna ngarumpuyuk. Ari di sakurilingeun imah dipager ku rupa-rupa kekembangan anu aralus. Kawasna mangahaja dipelak kunu bogana pikeun mapaesan puruan imahna. Neng, tah ieu rorompok teteh mah.
Mangga atuh urang kalebat. Utari ngajak asup ka jero imah. Kituna teh bari jeung nutupkeun payung. Ari Kartika ngajanteng nangtung bari melong nyawang ka tengah talaga anu katempo caina pating cariak. Anu katempo caina pating rariak katebak angin jeung karagragan ku cai hujan. Neng Kartika, hayu urang kalebat. Tong ngadeg di dieu tiris. Ceuk Utari ngomong deui ka Neng Kartika ngajak asup ka jero imah. Sumun mangga atuh teteh. Blus duanana harita arasup ka jero. Ge Kartika diuk dina kursi bari rarat reret nitenan kayan di eta imah anu katempo meuni rapih jeung badaresi. Ari Utari terus ka tukang sarata teu lila oge geus balik deui bari jeung nanggeui baki dieusi ku cai teh anu ngebul keneh. Samalah jeung lalawuhna sor ditunda di luhur meja. Neng, mangga ngaleueut heula. Utari nawarkeun susuguh ka semahna bari gek diuk hareupeun. Mangga teteh atur nuhun. Gap Kartika kana gelas. Regot caina diinum. Kayan di luar harita geus reup-reupan sedengkeun di luareun imah hujan terus ngaririncik teu eureun. Neng, pami anu salaresna salira teh bari angkat ka mana. Nanging nyahapunten pami teteh seueur tumaros. Utari ngamimitian ngajak deui cacarita ka Neng Kartika. Teu sawios teteh seueur tataros oge. Abdi mah teu kaabotan. Malihan mah supados urang teh langkung akrab. Pami maksad mah abdi dongkap ka dieu teh bade nepangan rerencangan sakola kapungkur. Anu tos lami teu pendak. Nanging abdi teh terang di mana bumina. Margi nembian pisan dongkap ka lembur ieu teh. Nah laras kitu ieu teh anu katelah lembur Cibodas teh ya. Kartika ngajelaskeun maksudna samalah bari balik tumanya ka Utari. Leres ieu teh Neng lembur Cibodas. Pami rerencangan teh saha atuh jenengana. Nya manawi bae teteh uninga ka anjeunna. Tak engke pami raat hujan bade dijajabkeun ka bumina. Hatur nuhun atuh teh Utari. Pami kersa ngajajabkeun mah ka abdi. Ari wastana mah rerencangan abdi teh Ratna Juwita katelahna teh. Kartika nyebutkeun ngaran babaturan sakolana baheula anu ngaranna Ratna Juwita. Oh, Ratna Juwita. Leres Ratna Juwita wastana teh. Kinten-kintenna teh Utari kenal kitu. Neng Ratna putrana Juragan Subrata panginten. Margi di lembur ieu mung aya hiji anu jenengan Ratna teh teu aya anu sanes. Ceuk Utari mere keterangan lamun memang di lembur eta mah ngaran Ratna ngan ukur aya hiji nyaeta anakna Juragan Subrata. Tah mohon leres namana teh Pak Subrata. Rupina mah moal lepat eta pisan anu dipilarian ku abdi teh. Nanging dipalih mana bumina? Itu dipalih kulon bumina mah. Nya rada tebih ti dieu mah nanging teu sawios lah engke ku teteh dijajabkeun dugi ka ditu. Hatur nuhun pisan teteh hapuntennya abdi ngarepotkeun. Kartika kacida ngarasa bunga. Lantaran Utari make jeung daek ngajajabkeun ka imah Neng Ratna anu jadi sobatna. Teu nanaon Neng. Teteh mah bingah we nu aya. Kasugri kaum dangu. Prung anu satuluyna mah ngarobrol menipogot sagala dicaritakeun. Duanana kawas anu geus loma itu ieu sarua ngarasa bunga pisan panggih teh. Neng Kartika loba nyaritakeun kayaan kahirupan di kota. Di Bandungan ku Utari menipogot teu puguh salila hirupna. Utari mah ti leuletik oge jarang pisan nincak ka kota Bandung. Da puguh mojang desa anu salilana sok ngotok ngowo jarang ingkah ka mamana. Gancangna carita wanci harita teh geus nincak ka bada Isa. Hujan anu ti tadi terus ngaririncik ayeuna mah geus raat ngan ukur katingali girimis leutik. Jung duanana bareng narangtung gap Utari kana payung. Jurut turun kaburuan terus laleumpang. Reg ngajugjug ka imah Juragan Subrata. Ari mobil Neng Kartika harita ditunda bae di sisi lembur da puguh mogok teu bisa maju.
Kayaan di jero lembur harita estuning sepi jempling saurang oge eueuh jalma anu ngulampreng ngan ukur di garduh ronda anu katempo aya jelmaan teh da ari anu sejenna mah saurang oge eueuh anu daek rumingkang. Lantaran kaayaan teh paroek jeung barecek sajabati kitu hawa teh karasa beuki tiris meuni nyecep kana awak matak kabulusan. Teu kacatur lilana di jalan. Utari jeung Neng Kartika geus nepi kanu dijugjug terus duanana narangtung di pakarangan imah. Neng Kartika, tah ieu bumina Neng Ratna teh. Sok mangga atuh enggal tepangan. Mugia bae aranjeunna teu acan karulem. Ceuk Utari panonna melong meuni anteng ka jero imah. Anu katempona caraang di jerona teh kawasna mah panggeusina oge can sarare. Oh, janten ieu nya aduh geuning meuni ageng kieu bumina teh. Hayu atuh urang sareng teteh kalebet sakantenan. Kartika ngajak Utari sangkan milu asup ka jero imah. Ah moal teteh mah. Bios jajab dugi ka dieu. Margi tadi teh hilap deui panto teu dikunci. Melang bilih aya nanaon. Utari harita nolak, embung lamun kudu asup ka jero imah. Nanging abdi rada isin teteh ari kedah nyalira mah. Margi tos wengi teh bilih matak ngaganggu kanu gaduh bumi. Sayeuna mah mending hayu geura atuh rencangan ku teh Utari. Ceuk Neng Kartika setengah maksa. Samalah kituna bari ngareret ka Utari anu keur nangtung gigireun. Tapi barang ret puguh Neng Kartika ngajenghok. Lantaran Utari geus eueuh ti gigireunna sarta saeutik oge teu kanyahoan pisan ngaleosna ngan ukur dina waktu anu sakiceup Utari geus ngaleugit. Teh Utari? Teh Utari? Teteh di mana? Neng Kartika luak lieu ka sisi kagigir jeung ka tukang neangan Utari. Anu memang geus eueuh di dinya malah bari jeung digerowan ngaranna. Tapi kaayaan di dinya teh beut jempling eueuh jalma saurang-urang acan. Tapi Kartika teu boga pikiran naon ceuk panyangkana. Utari teh pasti geus balik deui ka imahna. Sanggeus ngahuleung sakeudeung kalacat Neng Kartika kana teras, serog ka hareupeun panto. Punten. Punten. Kartika uluk salam bari kekatrok kana panto. Kabeneran anu boga imah teh acan sarare, jadi teu kudu nungguan lila. Harita keneh kolotrak reket brai panto teh muka breh katempo saurang jajaka ngajanteng di lawang panto anu tayalian ti Darma. Red Darma kaeta mojang anu keur nangtung bari melong. Samalah bari kerung sabab kakara harita panggih jeung eta mojang. Wilujeng wengi Kang. Hapunten wireh abdi parantos ngaganggu. Neng Kartika miheulaan nyarita kituna teh bari manggut ka Darma anu katara jiga anu heran kadatangan ku Semah teh. Oh, wilujeng wengi Neng. Teu akang mah teu ngaraos kaganggu. Nanging bade aya pikir saeunaon nya. Darma tumanya ka Semahna. Da puguh rada heran naha peuting-peuting beut aya saurang awewe anu datang ka imahna. Abdi teh bade tumaros Kang. Nah lares pami ieu teh bumina Ratna Juwita putrana Bapak Subrata. Oh, janten salira teh naroskeun Ratna. Leres teu lepat ieu pisan bumina nanging pami salira teh saha sareng anu ti mana? Darma tumanya kalawan api ka Semahna. Da puguh teu bisa sambarangan narima tamu lamun can jelas saha-sahana mah. Komo deui aya dina kaayaan wanci peuting. Tapi bareng jeung kitu torojol Neng Ratna nyampeurkeun. Aya tamu saha Kang? Ratna tumanya kalanceukna nu keur nangtung di lawang panto yang hareupan Semahna nu tuluy ngawaskeun ti jero imah. Puguh ieu aya tamu naroskeun Ratna. Ceuk Darma bari ngalieu ka adina. Kumaha? Kumaha kukupingan teh aya tamu naroskeun abdi. Ceuk Neng Ratna bari terus rog hareup rek nempo Semahna. Barang puguh Neng Ratna ngajenghok tapi sakaligus atoh. Lantaran moal salah deui lamun Semahna teh tayalian ti sobatna baheula basa keur jaman sakola. Kartika. Neng Ratna setengah ngagorowok nyebut ngaran sobatna. Ratna. Geus kitu mah talenyeng gabrug duanana silih rontok. Itu ieu sarua ngarasa bunga sarta sarua ngarasa sodona.
Da puguh geus lila pisan teu panggih jiga nama geus leuwih ti 5 tahun kakara harita bisa amprok deui. Asa ngimpi ka mana wae atuh Kartika teh mun lawas ti lawas kawas anu tos silap deui ka sobat teh. Mun teu aya wartosna pisan. Ceuk Neng Ratna bari teu leupas ngarangkul awak sobatna. Nyaratna oge sami mun tarang ngintun serat-serat acan bakat ku sibuk meureunnya. Dugi ka teu aya kaemutan pisan ka sobat teh. Neng Kartika ngawalon kana carita Neng Ratna. Ari Darma nempo kitu teh olohok kawas anu kasima nempo adina anu keur silih rangkul nyacapkeun rasa kasono. Tapi kituna teh teu lila terus pok ngomong ka adina. Rat, sok enggal atuh tamuna ayeuna mah diajak kalebat. Tong di luar bae margi tiris di dieu mah. Sok dilebet gerang ngobrolna supados salse. Ceuk Darma nitah ka adina sangkan ngajak asup ka semahna. Nya bakat ku sono abdi teh hampir hilap teh kalah ngobrol di luar. Hayu atuh urang kalebat, urang nepangan ama sareng ibu. Neng Ratna nungtun leungeun sobatna. Dibawa asup ka jero imah sareta terus dikenalkeun ka Pasubrata jeung Bu Halimah anu kaparengan harita teh keur dariuk di patengahan. Teu buru ngarasa bunga kedatangan ku Kartika teh. Ari Darma ragamang kana gagang panto maksudna mah rek ditutupkeun deui. Tapi keur kitu ngadadak panona ngareret kaburuan. Breh katempo sidik pisan aya saurang awewe anu make baju rok bodas keur nangtung bari neuteup meuni antep ka manehna. Utari. Sacara teu sadar Darma ngagero nyebut ngaran Utari. Samalah terus kaluar ti imah rek nyampeurkeun. Tapi kakara oge aya kana 3 lengkah. Les jirim Utari anu katingali ku Darma teh ngiles terus ngaleungit teuing ka mana. Utari. Utari. Darma kegeruan ka Utari anu jirimna geus teu katingali. Astagfirullahalazim. Nah bener kitu anu tadi teh. Atawangan ukur titingalian aing hungkul. Tapi da sidik pisan lamun anu tadi katempo teh jirim Utari. Mojang anu salilana dipikat cinta ku aing. Utari, ieu akang anu masih keneh satia ka sarira. Ya Allah, mugia ngahapunten kana sagala rupi dosa sareng kalepatan Utari. Mugia ditampi iman sareng Islamna sareng mugia dicaangkeun alam kuburna. Ceuk Darma ngagerendeng ngomong sorangan. Malah bari terus ngusap beungeut geus kitu leos asup ka jero imah. Brug pantona ditutupkeun sakalian dikunci pageuh pisan. Geus kitu kebat ka patengahan, nyampeurkeun kanu keur rame ngarobrol. Bu Halimah jeung Pasubrata resepan pisan ka Neng Kartika teh. Da puguh sikepna katingali meuni sopan jeung amis budi. Ditambah deui ku tangtungan anu memang katempo meuni geulis mata resep anu ningali. Kang Darma, sok mangga calik heula. Yang ngenalkeun rencangan sakola abdi kapungkur waktos SMA jenenganna Kartika. Ceuk Neng Ratna harita nitah diuk ka lanceukna. Malah terus ngenalkeun sobatna. Oh, muhun nepangkeun atuh Neng. Akang mah Darma. Ceuk Darma solongkro ngajak sasalaman ka Neng Kartika anu keur diuk gigireun adina. Nempo Darma ngasongkeun leungeun. Gap atuh ditampanan. Hatur nuhun atuh Kang parantos ditepangkeun. Abdi pun Kartika. Ceuk Neng Kartika bari neuteup kana rupa Darma anu katempo meuni kasep kos tukang dongeng. Eta. Mangga atuh dilajeng bae ngobrolna. Neng Kartika, hapunten nya moal tiasa nyarengan. Mangga atuh dikantun. Ceuk Darma bari melong ka semahna. Sumuhun mangga Kang. Neng Kartika ngawalon tapi ari dina hatena mah rada handeueul ngadenge Darma ngomong kitu teh. Da puguh ari kahayangna mah terus milu ngobrol di dinya. Reka mana atuh jang geus we di dieu urang ngobrol. Da sore kene ieu teh sapira lamun geus tunduh mah. Ceuk Pasubrata bari melong ka Darma anu katempo rek ngaleos. Pami tunduh mah teu acan ama. Mung bae abdi teh masih kene gaduh padamelan kantor. Anu tadi teh teu acan rengse. Kumargi kitu hamputan pisan. Wireh moal tiasa ngiringan ngobrol. Oh jadi kitu nya sok bae ari hideep boga hanca pagawean mah. Leos Darma indit sup ka jero kamar. Sarta pantona ditutupkeun, goloyoh kana kasur terus ngagoler nang karak bengkang,
neuteub kana lalangit. Bari ngumbar lamunan, ras jadi inget deui kana mangsa katukang sakabehna buruh breh narembongan. Rupa jeung tangtungan Utari kagambar dina sawangan. Kokolebatan dina ciptaan jiga anu keur ngalelewaan. Reup Darma peureum kawas anu hayang miceun bayangan Utari, da puguh sok jadi sedih jeung nalangsa. Tapi teu lila reup terus sareti bra. Ari di patengahan masih keneh kadenge sora anu keur ngarobrol kawas anu eueuh kabosen. Tapi barang wanci geus nincak kana jam 10 peuting, kakara anu ngobrol teh lekasan. Pasubrata jeung bojona geus arasup ka jero kamarna, kitu deui Neng Ratna jeung Neng Kartika arasup ka kamar. Tapi lain rek sarare, da puguh can aya pitunduheun. Nya kala terus ngarobrol deui sagala dicaritakeun kawantu geus lila teu panggih. Jadi kawasna mah sakabehna harita dibudalkeun. Ari tadi ti Bandung ka dieu Kartika naik kendaraan naon? Nah mun nepi ka peuting kakara datang. Nah oplet gitu. Kuring mah ka dieu teh lain naik kendaraan umum, da puguh mawa mobil sorangan. Tapi ngadadak mobil teh make jeung mogok di sisi lembur. Tuh belah ditu anu pelebah kebon awi deket pengkolan. Oh jadi Kartika ka dieu teh kana mobil. Nya kana mobil. Tapi mah tak heran puguh oge nah ada mobil teh anyar keneh kakara oge 3 bulan. Tapi dibawa ka dieu make jeung mogok. Nya atuh kuring teh bingung jaba kayaan geus burit. Ka imah masih keneh anggang. Langit angkebrek turun hujan. Rek menta tulung eueuh jalma saurang-urang acan. Untungna keur kitu teh aya saurang awewe geulis anu datang sarta nulungan. Nya saacan hujan gede diajak nyimpang ka imahna samala disuguhan. Tas sabada hujan raatnya tuluy dijajabkeun nepi ka dieu. Ari mobil mah ditunda we di sisi lembur da cenah mah aman di lembur ieu mah. Moal aya nanaon. Tak kitu tadi terat. Neng Kartika ngajelaskeun kajadian anu tadi kalaman ku dirina. Oh jadi kitunya. Nya muga-muga bae atuh moal aya nanaon. Tapi ari awewe anu nulungan teh saha ngaranna? Neng Ratna nanyakeun ngaran awewe anu geus nulungan ka sobatna. Ari ngakukeun nama ngaranna Utari. Lainnya eta mah ku kuring disidik-sidik rupana teh meuni geulis. Matak resep anu ningali. Boro-boro kaum lalaki sanajan awewe oge resep nempona. Jeung dikataji ku sikepna anu someah. Sanajan kakara tepung oge kuring teh beut asa-asa geus loma. Ceuk Neng Kartika ngomongkeun Utari anu tadi panggih jeung manehna. Ari Neng Ratna ngadenge ngaran Utari disebut teh meni ngajenghok. Saha Kartika? Teh dengan teh ditulungan ku Utari. Nya ku teh Utari. Nah kitu beut kawas anu reuwas, piraku teu apal. Apan asli urang dieu manehna teh. Jeung deui karatna oge kawasna mah apaleun. Lamun tadi teh tepung jeung teh Utari, can tangtu ayeuna kuring nepi ka dieu. Jiga nama bakal cicing we di ditu nungguan mobil. Barang ngadenge caritaan ti sobatna kitu. Sakedapan mah Neng Ratna ngahuleng. Kunaon ari Ratna kalah tuluy ngahuleng? Ceuk Neng Kartika bari nepak leungeun sobatna nu keur molohok. Mun sok ngareurewas nya ritaeun teh. Nya naha atuh diajak ngobrol teh Ratna mah kalah ngahuleng. Nah caritaan kuring teh aya anu aneh kitu. Ceuk Neng Kartika bari mencrong ka Neng Ratna. Lainnya di imah teh Utari mah meuni gareunaheun. Sanajan imahna leutik oge tapi meuni rapi jeung raresik. Sajabati kitu nyang hareup ka talaga. Di gigireunna aya tangkal caringin gede kawasna mah meuni iuh. Moal panas lamun tengah poe teh. Matak betah hegar jeung loba kekembangan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.